enak laguna cek mana Cil? Nah, berarti Acung. Enak laguna. Langsung ditumbuk wae. Aduh, enak laguna. Enak suarana, Lain. enak kata-katana, Lain. Enak. laguna, Lain. takolna, Lain. enak naon atuh. Enak odona ya jempling ya. Benaon siapa mana? Kia-kia jadi diantir ku pajak di buah hajat di bojong geus bilang karaya salung. Nah, ya sebenarnya mah ieu mah kreatif rombongan Bakeko. Ari pang Sabab Ku sabab da pamenta minantuna dan ke berana pondut penting macet minantuna teh hayang calung ngumpul Jepang. Ini ieu make jelema ieu. Ari kaya Karena mentana teh calung ngumpul kan sekoler kan calung. Kedajung karena kan kami kohana. Kayak ajun. atuh salah sakitu malah dianggap salah tuh ngomong gitu. Maksudnya kan dalam ditakol aya wirahmaan, aya suaraan, aya vokalan gitu ditamajeun heureuy pepeujeuh heureuy gitu. Ya. Urang mah walakan nyanyi urang mah. Ya Cil. Karena era kene ku Pak Usuk. Pak erana kumaha? Eta bumi eta kan ditolong. Heeh, kumaha pangerana? Orang tadi isuk-isuk datang ka dieu eta macam Pak Usuk jeung Ibu Usuk. Nya, Cenah ieu cenah cepan Cil. Wah. Kasaha jika beungetan disebut ucep. Eta Pak Usuk. Ayo disebut ucep teh kayak di budak ngora, wajahna rupana rancunit kasep. Dapan terus aja Pak Usuk ka dedenya. Ayo man, dede terus kumaha? banget udah cempet asli. Cenah cepan Cil cenah bade istirahat masak we di dieu. Ini bade kajaman jung. Bade bade bobo jung. Cenah ulah asa-asa anggaplah imah sorangan. Cek Pak Usuk. Ecek Pak Usuk, masa kurang mangke balik TV-na rek dibawa kurang. Mana geus niatan? Apaan cenah cek Pak Usuk anggaplah imah sorangan. Urang di imah teu buka TV rek dibawa TV-na kurang. Ya mana teh geus pernahkeun tadi kasih bola bete neng Cici jeung si Ana. Emang kacil dasan ka dieu teu acan sekedap deui. Pas kurunyung mana teh kan mana neulaan ka ditu nya nyahoana. Padahal tempatnya bisa digakeun tuh. Tuh. Karena hayam. Ya. Hayam. Kacil. Mana kita Iya, urang direkan gogok di hiji Ya. kayak hiji kan jeung ucing belahan eueuh padirna tuh. Kacil. Jeung onai jeung Kacil. Isin urang di payunan ku Pak Haja. Sareng raina aya setius di payun. Aya di Sunda Channel. Channel Sunda. Urusan kalau pagi mipit kudu. Amin. Ngala kudu. Menta. Nanti taraje mincak. Si kotok. Cakaraje mincak hambalan. Bentar aja nanti pakai kandang hayam jadi lo pasti kotokan. Kacai jadi Salami. kadarat jadi Salaga. indung tunggul. Ayo. Bapak tangkal. Salaga. Hari indungnya teh Melendung. bapaknya ngompak. Emang ya tukang kamal kan. Ya kancil berurang bojong di dia mah bojong mengen keimanan jeung ketakwaan teu perlu diobrol. Iman jeung takwa geus tebal. Hirup kumelengan di alam dunia ngabogaan dua Papasangan. contoh aya langit, Ayah bumi. aya bumi, aya beurang, aya Aya peting, aya hujan, aya halodo. tuh itu anak aya panas, aya Aya poe yuh, aya ronggeng, aya monyet. Kayak ai mana disebut monyet langsung ngebebetkeun eta pada naon? Kapan juga ayah ronggeng. Ayah monyet. Monyet kan geus boga bukti tara apa? teu ambek aya langit aja tunjuk aya langit ya aya Ayah bumi. tong popolotot teuing niat hiburan aya kahaja tong popolotot sing ceria hiburan Sadar atuh mana teh. ulah popolotot teuing Tempo urang. Heula, urang mah geus tempo polotot sadar urang mah. Sanu polotot tempo urang. Oh. Heula, tempo polotot urang mah. ieu teh nyata hiburan sing ceria isin atuh Teh sanu polotot urang mah teu rumah sapa polotot. ulah nafsu jeung bari popolotot Sanu polotot urang mah teu rumah sa. mana Mana? eta Eta mata mani molotot gitu. Oh iya. Heeh. Anjir lain polotot ada gede mata. askan aing popolotot Ada gede mata ieu teh sadar ieu teh.
aya langit aya Bumi. aya beurang Aya peuting. aya awewe Aya baki. aya hujan aya Halodo. aya bulan Aya cari. jadi Najis lah. Tadi monyet, ayeuna caro. Teu rumah saya mana disebut monyet? Teu narima disebut monyet. Disebut cara? Atuh da lain maneh mah. Lain jelema. Lain maneh mah. Ulah arah Lain. geus lu biasa baja ku urang. Pan urang mun disebut monyet, aya disebut cara nya. Mun disebut cara, nah tuh urang mah hayang beru. karena ulang kewakilan di pangersa Ajun Patria saha cenah nu nyalung teh aya nu kase atuh nepangkeun abdi Saha? pangersa AA Acung asli urang Bojong Menger harus ngepun lanjut AA Acung disarangan ku AA Sahrukan. Aya sarupan siapa? Ya, urang nu apal dina TV tatangga, anu TV teu boga. TV nu tatangga sahrukan maka sep lain juga cempet. Mata nampak anu sok jeung mama ini. nepangkeun calung anu kadua dinajing AA EY disarangan ku AA Onai ieu nu kaopat anjing laut niat urang hiburan Ajak. Jadi si waras curiga. naon sih Banyak ayo onai ari ka urang anjing laut. ieu atuh anu jelas Ya urang nyebut anjing laut. nepangkeun AA Acung asli di Bojong gitu. Ieu AEY asli orang Cisaga Saga. Onai asli urang Karang Ampel anu ieu kancil asli orang hutan Ajak. Lah urang mah salah wae butut wae ngaranna bejakeun ka nu hajat keresek anturkeun ka imah. Gelo naik berarti balik ke hesek ku si komeng Balik, urang mah kadon rek balik. Ayeuna